nulis literasi bisa utamina kanggo pengajaran resensi novel katawisnya dengan midama pancen-pancena seueur bang-bang gitu. Janten ketentuanna seueur leplak, seueur instan nya internet. Gitu. Kanggo majeng kana biar milah kana pokok masalah. Tapi teh hayang diberikan informasi terus kewajiban pengajaran bahasa Indonesia. Hiji pangitan patarasanana pengajaran bahasa Sunda penting dilaksanakan di sekolah anak-anak pada sekolah. Aturan Pak Dedek, upami patarasanana penting tentang usia bahasa Sunda kalintang pentingnya. Bukan lagi kahiji pan urang ayana di Tatar Sunda bahasa Sunda jeung bahasa Indung. Enten anu namina barudak nganggo bahasa Sunda, diajari bahasa Sunda. Oge dugi ka tebihna mempelajari sastra Sunda eta leuwih pisan. Makana di SMA 2 jadi diajarkeun pelajaran bahasa Sunda. Mung tadi beberapa masalah anu di kapayunannya mohon. Nah, itu mah pamingkeunda bagian dari namanya teh proses pembelajaran anu tangtos sadaya mata pelajaran oge kadang-kadang sok aya wae yang belum sapotos itu. Mung kaitan masalah kabahasaan, boh pilih aya naon semacam bahasa Sunda mah teu pati penting dengan sareng bahasa Inggris, dengan sareng bahasa Jerman. Nah, eta pangingkeun tugas urang kanggo ngaluruskeun tugas sekolah kalau berambil sebagai kepala sekolah ngaluruskeun ka barudak puguhanan bahasa Sunda sebagai bahasa Indung anu langkung kedah ditamikeun. Dan penting pisan tangtos bahasa Sunda kanggo barudak karena di SMA 2 diajarkeun pelajaran bahasa Sunda sekolah. Kami sadayana patarasana sadayana level diajarkan bahasa Sunda di kelas 10 di kelas 11. Sementara anu aya level teh kelas 1, kelas 11 sampai kelas 12 pelajaran bahasa Sunda. Sanesna mah kelas 10 ge hoyong aya pelajaran bahasa Sunda. Mung kaitanana sareng pengaturan jam pelajaran kurikulum merdeka ya anu memang namanya teh urang masih dalam tahap namanya teh ngalanyahan acan pancen dina hiji bentuk ya sementara ayeuna teh di kelas 11 dan di kelas 12. Tapi mudah-mudahan kapayuna di kelas 10 ge aya komi Bapak Ibu guruna cekap mah urang tobi dipasang di kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Aku tadi bener patarasana kebagian dengan Pak Bidi karena teh kamu kurang kali teh dan kirang teh kemudian untuk continue gitu. Untuk gumul di kelas 10. Kalau saya kelas 12 mah memang tekengin bisa di kelas 10 tekengin kelas 11 tekengin. Jadi kaparangan waktosna kaparangan di dalam waktu kebijakan keur aya di kelas 11 kurang kali ada kelas 10, keur aya di kelas 10 kurang kali tos aya di kelas 11. Kalau patarasana sadayana kalau sekolah maksudnya ya gigen nyediakeun kebutuhan fasilitas mata pelajaran bahasa Sunda. Anu atos dicobinya utamina pangintennya gurunya. Guru alhamdulillah berarti ada 2 urang lah guru bahasa Sunda aya di SMA 2. Kelas anu salajengna pihak sekolah, pihak guru oge ngagaduhan kebijakan rojong karena pengaturan jam pelajaran. Karena salah nama aya oge beberapa sekolah anu memang ngarasa sah menyampaikan pelajaran bahasa Sunda sehingga namanya teh jamna teh istilahna teh on off kadang gentosan sareng jam BK. Dilebetkeun bahasa Sunda, bahasa Sunda dilebetkeun BK. Tapi alhamdulillah di SMA 2 namanya teh biasa langkung di kitu gitu ya. Kamu pelajaran bahasa Sunda. Kemudian memang bagi kadang ayeuna kan bahasa Sunda satusna pelajaran mulo muatan lokal. Tapi sok sana mas memang muatan lokal tapi tetap da urang-urang Sunda tangkos sakumaha tadi dibikeun ya bahasa Sunda lebih bisa. Terus dino
kegiatan baru oge kan sekolah terus ngarojong dina kegiatan pasandiri, kegiatan-kegiatan anu kaitan sareng pembelajaran, pembelajaran proyek, kolaboratif, kan urang oge nyobi ngaintegrasikeun bahasa Sunda. Tantos bahwa ieu sebagai utos sekolah ngarojong pisan. Kanggo lumangsungna pelajaran bahasa Sunda di SMA 2. Baru pemerintahan perkawis buku-buku nya setiasa mungkin sok sanaos memang dugikan anak ayeuna nya anu namina buku bahasa Sunda sareng bahasa Jerman teh can aya anu dicetak ku pamarentah gitu. Nah, tapi sampai ka orang lah milarian referensi-referensi ka bagian perpustakaan bagi mangga guru anu nyugun periogian buku di kumpulan lah seterusnya. Insyaallah di dukungan eta mah daya bentenna lah sareng pelajaran-pelajaran anu sanes. Sangat juga tadi terus kawanan atau senaran kabutuh di pengajaran bahasa Sunda utamanya maca buku atas kawanan di perpustakaan atas saya dulu pamungkas Pak ada program pembiasaan khusus atau senaran penglajar penghargaan atau reward khusus kanggo ngarojong kanggo khusus minat karena bahasa Sunda. Nah, kalau kaitan sama program kita paminten terlepas tino program agung, program anu mayungan nu aya di SMA 2 nya. Kemudian SMA 2 jadi sebagai sekolah penggerak terus kedua SMA 2 juga dulu kebijakan-kebijakan anu istilahnya ngarojong karena segala rupi bentuk minat bakat kemampuan orang kali anu dikembangkan. Nah, kaitan sareng sekolah penggerak di tahun 2022 ieu SMA 2 ngadilusi unggul dan berkarakter melalui integrasi unggul dan berkarakter melalui implementasi kurikulum merdeka. Nah, di kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran proyek kolaboratif. Nah, kamari sareng tim kurikulum, sareng tim pengembang, mulaya abdi hanya mengintegrasikeun kurikulum Jawa Masagi ka kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka sareng kurikulum Jawa Masagi teh nyarungsung. Sanes Pak aing sanes silih arahkeun sanes tapi silih ngalengkapi. Makana dinu pembelajaran proyek kolaboratif bade proyek naon wae kena kaintegrasikeun kana adat budaya Sunda. Kalau dilebetna bahasa Sunda. Nah, janten eta program-program kapayun anu kabeh terus dikieukeun. Janten bahasa Sunda teh sanes milik wae guru bahasa Sunda, tapi mungkin lebet ka sadayana proses pembelajaran. Terus proyek kolaboratif kearifan lokal, eta namina teh kearifan lokal kan ngarobkeun anyaman bambu sebagai ciri khasna Sunda. Terus paminten dinu kegiatan-kegiatan sanesna anu tos lebet karena kebiasaan serta budaya Sunda kembali ke sapertos ke bade kegiatan anu kaitanna sareng nasionalisme bade aya kegiatan anu siri kirim sangu kana lantang kan gitu. Nah, biasa kan kepungkur zaman perang kan sok siri kirim sangunya kana lantang. Dan insyaallah program-program eta tadi nyarungsung antawis Jabar Masagi, itu kan Jabar Masagi teh Sunda, itu teh kan Jabar Masagi tangkos itu teh budaya sareng kebiasaan Sunda. Upami berbicara budaya Sundanya berarti bahasa ini bahasa Sunda kan justru. Upami mah aya kegiatan naon namina teh integrasi tata cara pangantenan di Sunda tangkos kan bahasa ini bahasa Sunda. Insyaallah kapayuna sanes kapayuna kan ini sebagian atas dilaksanakeun. Itu paminten atau perkawinan sebelum proyek perkawinan mah karasan di kelas 12 menuju kali itu di proyeknya lebih ke genep sasi semester tapi sebagian kelas sedang melaksanakan atur nuhun kena sinareu waranana sareng kawijakanana ieu mah panginten langkung pamungkas kanggo saran abdi abdi sinareng ngamajengkeun minat murang kali nah di bidang modelna atau nabi katawisna mah paminten nu kutangina
simpel, efektif, efisien, minimnya cekaku sakata tapi maknana jelas. Eta teh paminten kena disadarkeun ka urang kali urang janten oh ternyata bahasa Sunda teh kacida pisan naon namina teh kudu bijak bahasa Indonesia mah efektif, efisien gitu. Naon cekaku sakata jib gitu beten kan seueur bahasa anu dina bahasa Sunda mungkin dipadankeun kana bahasa Indonesia kana di bahasa Inggris janten ya eta teh kena disadarkeun ka barudak terus paminten anu ieu namanya dinu ieu we kena dibiasakeun kamu menggunakan bahasa Sunda memang ini sebagian sok ngaran bahasa Sunda jadi mungkin barangkali tapi sesuai memang ini bahasa Sunda anu udah kasar nah eta meunna anu kedah ada kenging perhatosannya sapertos kumaha barudak urang teh dinanya diosna teh Sundana lah Sunda terus lah bikin kak sia aing maneh coba kita tambahan ku goblok sagala rupi gitu kan dan berbahasa biasa kayak teh kan saterusna mah upami tinggal dinu pundak kusuk basa anak pirasa bahasa Sunda kan terus bisa eta aku terawas ka jami atau apal bahasa Sunda aya di jami anu nyarisna kasar atau kuduna bahasa sareng istilah eta teh keur sasatawan bah dikenakeun ka jelema ka karaos eta teh pemikiran anu paham eta panginten anu rada kedah dianutah udah bikin ka aduh cariusan Sundana gari hal lah karaos gitu daripada gari hal jadi menggoreng kana Sunda kadang-kadang yang mending tau pakai bahasa Sunda gitu kan daripada ngaluksak mah kan gitu paling posnya gitu segitu panggil Pak atau nuhun tapi bisa mohon sami-sami mudah-mudahan mengajar bahasa Sunda langkung ngajar langkung katampi kumuran kali kumuran kali ge aya anu beuneuh cita-cita kanggo makakeun sareng ngararapkeun dina akhir mohon pertamina aturan nuhun sami-sami asup nuhun kirana ingat hapunten nya. Nah, itu cai-cai ada cai si poker tuh. Kalian